Wilujeng Enjing Sampurasun Wali Bandung tepang deui sareng liputan konvoy Persib. Abdi Nadia, Abdi Zahra, anu bakal ngerencangan anjeun sadayana anu nuju bungah-bungahna kulantaran Maung Bandung juara. wargi sadaya sareng bobotoh nu aya di sakuliah dunia. Sabtu wengi nepi ka minggu enjing ieu, para bobotoh henteu cicing wae. Amanjeunna ngarayakeun pesta perayaan Persib nu tos juara Liga 1 deui. Laos pisan teh Jahra, bobotoh ngarelah-relah kemenangan Persib saatos pertandingan ngalawan Persis Solo. Di sababaraha titik jalan, bobotoh konvoy bari ngahurungkeun flare di Sabtu wengi. Di kemenangan kacida istimewana, sabab Persib tos juara Liga 1 berturut-turut 2 kali. Tak aya nu ngabungahkeun hate bobotoh salain ti ieu. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, para bobotoh langsung turun ka lapangan saatos Persib ngangkat trofi juara. Persib menerima trofi juara Liga 1 saatos kenging juara di pertandingan panunjung ngalawan Persis Solo. Pertandingan eta dituntungan ku skor 3-2. Minggu enjing jalan-jalan utama di Bandung dipinahkan ke supporter di penjuru Jawa Barat. Aranjeunna ngarayakeun kemenangan Persib. Aya nu mawa bendera sareng aya nu nganggo baju biru biasa. Ayeuna pikeun ninggali kumaha suasana kabajaan di lapangan, urang parantos nyambung jeung rekan reporter anu aya di sababaraha titik strategis di Kota Bandung. Mangga Hadi. Atur nuhun kana Jara nu aya di studio, Wilujeng Enjing sadayana abi ayeuna nuju aya di Jalan Ahmad Yani ngeunaan kayaan Persib juara La Liga 2025. Ayeuna abi sareng AA nu konvoy ti Jalan Jembatan Basopati. Ayeuna sareng AA saha? Stephen, William, Udin. Oke. Izinnya bari tumaro sia abi ya. Siap? Boleh. Naon harapan AA kanggo Persib satos kenging juara ayeuna? Harapan abdi Persib hoyong hat-trick lah, treble winner teh geuning. Ais bener aslinya sabab klub di Indo teh acan aya nu treble euy. Hey. Saha pemain nu pangsaena main dina pertandingan kamari ya? Hen Hen. Ayeuna di mana AA nonton pertandingan final nalika Persib menang? di Buah Batu Di Buah Batu, wes. Lobangan nontonna? lobangan pisan Asli. aslina Iraha AA ngarasa yakin Persib teh bakal juara di musim ayeuna. di tahun kamari Di tahun kamari nah eta teh kunaon? da emang geus yakin pokona mah Geus yakin lah geus Persib yakin juara. geus yakin namun Kunaon poin Persib teu tiasa disusul ku klub sepak bola nu lainna? alus Halus. Soalnya Persib naon? pangadena Bener. Naon anu dirasakeun ku AA saatos Persib janten juara? bunga abi sawak-awak Bunga. Nya sakitu wae parmisa tinu Jalan Ahmad Yani ayeuna kembali ke studio. Hatur nuhun Hadi. Ayeuna urang ngalih heula ka Jalan Ahmad Yani anu teu isuk keneh atos pinuh ku konvoy. Pandu, kumaha kaayaan di dinya? Hatur nuhun kanggo anu aya di studio, suasana di dieu kacida rame pisan. Konvoy tos lumangsung ti Tabuh 7. Ratusan kendaraan ngareah-reah bari nyanyikeun yel-yel. Ieu teh konvoy anu pinuh ku rasa kanyaah jeung kabagja ka Persib. Sadayana aman terkendalinya. Alhamdulillah aman, aparat kepolisian sareng komunitas bobotoh silih bantu ngajaga ketertiban. Hatur nuhun Pandu, tetep waspada di lapangan. Ayeuna urang ngalih ka lokasi anu paling rame atau anu paling puncakna nyaeta aya di Tegalega. Nyaeta ngadatangkeun Adi Astrid. Mangga Pahira. Hatur nuhun kanu aya di studio Abdi Pahira di Tegalega. Kondisi ayeuna kacida rame pisan. Aya teh Adi Astrid nu nebingkeun lagu. Hayu urang saksian langsung. Maria pisannya Pahira. Hatur nuhun. Eta tadi laporan langsung dari titik kemenangan Persib di Minggu Caan terbaca di awal multi konvoy, wawancara warga, sareng aya acara di Tegalega Bandung.
Sakali deui wilujeng ka Persib jeung sadaya bobotoh. Mugi suasana tetap damai, reueus jeung silih ajenan. Ulah hilap istirahat sareng jaga kesehatan. Persib juara, Bandung reueus, hatur nuhun.